Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Cinta Aurora, nomor absen 11 di kelas 10 Abdi bade ngadongengkeun ngaran Tuluk Sibuk. Harita waktu zaman perjuangan teh aya perkebunan karet tonggoheun leuweung. Eta perkebunan teh mangrupa tempat penghimpunan para perjuangan oge deui. Di eta perkebunan aya situ. Tempat nu eta situ teh bet Siganuluk. Ngalap dina ngaran Teluk, eta tempat dingaranan kitu. Waktu nyumput aya salah saurang perjuang manggihan sato leutik sagede marmot. Eta sato teh tuluy diheureuyan ku eta pejuang. Atuh sato teh ngambek mun di jelema mah. Tuluy hitun. Mun dina istilah urang nagrak disebutna muak ka eta pejuang. Merenang pisan kana palebah calanana anu bodas. Ari nu dipuak teh teu acan apaleun ngaran eta sato teh. Tuluy tatanya ka babaturanna. Sato naon nya eta teh? Muakna menika bina-bina teuing bauna. Oh, eta teh Sigung ngaranna. Muakna meuni bau pisan sarta kokoneng tina puakna moal beunang dinajan disusoge. Cek babaturanna. Tah, ti harita leuweung eta teh dingaranan Teluk Sibuk. Leuweung eta ayeuna mah geus jadi lembur. Nyaeta lembur Teluk Sibuk nu katelah. Sakian di abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.